Min, kita kumaha tuh cenah subscriber teh namahan wae. Kira jadi duit na ari kieu mah. Orang teh nu nitah ngabedug macul wae deh katambah ieu konten teu jadi duit wae. Kumaha we lamun make jalan pintas? Maksudna kumaha Min? Mana apa dirinya tah? Tangka kalapangan. Ka apa mana? Tah nu deketeun sawah aja siap nagalenganan. Oh eta heeh. Geus urang minta bantuan ka eta. Oh eta cenah majar angker cenah tangkalna teh aya Mbah Takokak. Heeh eta anu urang minta bantuan ke si Mbah Takokakna. Ah cenah mitos Min eta teh. Cobaan heula we sugane bener. Nope. Ayo tuh. Ari mana apa teman celana? Apa? Ayo tuh ini. Ayo atuh. Ayo. A few moments later. Cara penyang geus kolot mah. Nope. Kudu istirahat heula meureun tas iin di tante. Jauh nya tunduh Gusti. Urut heula Tunduh ya ah. Emang sarap pikirnya. Biasanya masuk aya barudak. Capek geuningan hidup Gusti. An haridang deh. Min bener ieu tangkalna? Nope. Bener jangan ceklot mah ieu. Itu orang diuk orang maca jampena Ugana ya berhasil heeh. Ugana itu duitnya. Berhasil ah. Bah takokak anu botak 3 cilok blentrang. Gerang ngomong hayang naon barudak. Ya Min. Ngomong kakak tuh ngomong gimana tuh? Mana yang ngomong? Tengara-era. Mana mah? Kan mana yang boga ide? Ieu kieu bah. Abi teh gaduh channel YouTube, tapi subscribe-na hese namahan. Nope. Ayeuna bade minta bantuan ka Mbah. Itu mah gampang. Nu penting mah minta duit heula. Sabaraha bah? 100.000 lah. 100.000. Nya. Eta mana aya sabaraha? Urang gua 10.000 euy. Ieu di urang 50.000 ya. Mana aya? Ayo tuh. Aya 60.000 bah. Jangan tak 100. Jadi 60.000. Yos dianyuk bah. Namun tapi kumaha tuh ditambahan rokok jeung kopi. Atuh. Rokok jeung kopi ya 60.000 berikut rokok jeung kopi bah. Tenang. Nanti tadi teh minta Ujang. Minta subscribe bah. Subscribe. Nuhun, subscribe. Oh lain sakarab. Sane. Subscribe dasarnya. Mbah mah teu nyaraha ngomong kitu teh hese letahna. Mengkol deui subscribe subscribe-nya. Nuhun bah. Tenang, kek Mbah dibere. Tenang, ayeuna jig nyokot heula. Kan, Bah? Hah? Tapi bener. Bener tara bohong Mbah mah. Teu meunang pamali. Gotkeun jig minta ka ditu. Ame dibere subscribe-na. Subscribe. Nuhun bah. Jig, ka ditu geurakeun. Abi meser kopina tuh ya nanya. Nya jig. Jagoan sia ku si Mbah di dieu. Awas ya ngabohong. Ya Bah 60.000 pas. Nah, budak teh gini ngaliwat itu putus acan ka kolot teh. Naonnya? Jika nu teh sakola. Aduh, ini Gomar teh tadi angkot cuang ceung kamari hayang mulang. Salah urang budak ngaliwat acan. Cing atuh sugane ayeuna sugan aya beus atuh nu keur itu nu keur pariwisata. Sugane atuh aya ini Gomar pulang dah hayang duit. Kabari tadi teh ini Gomar teh papangihan jeung tai ucing tai beurit. Goreng teh ini boga duit. Duh, jangan ngopi pagi atuh nenek Gomar. Gua minta ini mah. Ayo nenek kawin cenah geus aya di tempat. Nope. Cenah bejana rek copi eksoting cenah.
Allah ini kaweng mah. Kemananya? Jadi ah. Iya bah, kopi jeung rokona. Simpen wae di dinya. Kopi, duit jeung rokok. Geura simpen. Engke maneh bakal jadi YouTuber anu Amin, terkenal. Amin bah. Tapi bener itu teh, Bah. Bener, mana aya embah sok ngabohong. Nu penting mah udud rokok, jeung duitna, jeung kopina disimpen di dinya jig. Geura arinit ka ditu. Nuhun bah. Oh, ya nuhun tuh, Bah. Ya, Balik. Ayo ah Min, ayo balik Min. jig geura balik. Nuhun, Bah. Lumayan euy. Heeh, pugul euy. Sudah naik bener ah. Jadi YouTuber kan euy. Amin ah. Baridakna areueuh. Menang duit 30.000. Ah, manis. Rokok. Katipeng. Geuna aduh. Keur eueuh rezeki teh menang ti barudak. Dasar budak boloho. Katipu wae ku nini kaweng. Sini di kaweng bawa menang duit rokok kaciri itu mending umpet-umpetan meledung. Mending nyangheun dia teh ka kalapa Alah ek nyamperkeun yang nyobaan kaciri di kaweng nanya cing barang hadiah naon proyek lainnya. Pasti itu kaweng teh bawa proyek kan kaweng kenaon. Gomar. Ka mana wae karek ketingali? Kapan atuh kenaon neangan nyi kaweng ti tadi meuli wae di teangan teh. Sukses menang proyek teh nya. Ngabohongan barudak. Ai ngaco. Masa barudak balaho. Urang menang duit 30.000. Matakna kudu sakola heula. Ulah janji katipu ku batur. Kan eta teh jadi naon? Ayeuna aya pantun ye. Nah, ini Gomar, kumaha? Aya ucing dinagot, cing sargot. Tadi mah ini Gomar teh mangihan anu alus-alus teh. Itu kan teh. Nah, eta mah tai ucing jeung tai beurit. Ini teh pusing teh boga duit. Urang ti barudak menang sia. Masa 100 digenep dibere genep 10. Lumayan. Barudakna baroloho. Bisa wae. Daek we ditipe ku nini. Atakna ayeuna ini Gomar ge erek nurutan erek jadi pinter. Tapi teu nipu sakarna. Nipu mah teh. Bae. Aya ini kaweng nu nipu. Urang mah ini kapaksa Gomar nipu moal. ge. Moal ini Kapaksa Gomar. bakat teu boga rokok di imah. Oh bae alus meureun kata eta teh jadi boga jangke peuting. Cing mah teh udurna teh sabatang we ngasaan. Meureun ngeunahnya menang di proyek mah meureunnya duit proyek mah dahala teh ya meureun. Man, sangar kene euy channel YouTube teh. Subscriber teh namahan hiji 2. Puguh orang ge teh kamari teh mikiran teh. Boa bohong nya euy eta si Mbah takokak teh. Puguh saruan bisa pamikiran jeung maneh teh. Tangan wae ka ditu. Buka duitnya. Ada orang mah lain rek ieu kitu lain rek minta tulung. Rek nanyakeun hungkul. Oh, hayu atuh. Hayu ah. Euy bisi ngabohong. A few moments later. Bener aya barudak deui euy. Ku aing tipu deui we ya. Wah, menang rezeki gede. Mantap. Rezeki mah teu kudu di tangan jauh-jauh cicing mah di hanapan tangkal. Ngeunah, Bro. Cicing heula nyumput . Ada kaya naon deui teh. Yo, Bah, nah subscribe deui channel namahan loba geuningan. Wah, di dinya mah teu nyaho we. Da eta mah pasukan gaib mah. Kagak aya tingalikeun we. Pasukan gaib mah teh ngalobaan ke teh. Tong sieun, Mbah mah cara ngabohong. Eta geuningan eueuh wae teu namahan wae Bah. Tingalikeun mah ke gaib mah can di kabeh kompak. Ke gak si gaib ke kompak tingalikeun sakrem. Jadi subscribe teh gaib nya, Bah. Ujug-ujug ngalobaan lah si sakrem teh.
Gak ngahasilkan duit tangke gaib duitna tuh. Ente duit mah asup sorangan kasih YouTuber na. Tenang da abah ge geus dibere nyaho kudu gaib kata cenah si YouTuber teh loba duit na. Gitu da. Pakai teh hanya kita ka urangna bah. Panas keluarkan duit loba. Wah, tenang wae. 60.000 jeung rokok jeung kopi teh semangat embah eta teh. Pasieun. Daguan heula. Oh, naon deui di dinya sih? Tos kitu unggul bah. Nuhun bah. Ya, teu naon itu nuhun sarua, nuhun. Sami. Ya, balik. Ya. Jangan mahal. Ah, geningan. Ni kaweng itu tadi kaweng yang tukang tangkal teh. Euy, bati urangnya. Hatipu aing bieu euy. Nope. Ngalakeun duit loba euy. Ayeuna mah kieu we urang tipu deui euy. Tuh, aya barudak euy. Dak ka dieu dak. Dak ka dieu. Dieu. Gua kapan kempira ya? Dia Ibu kemana? Kayak mana kayak nyembah pada itu minta naon minta nyembah minta sepatu Jordan minta FF nyembah sih FF mana? Kayak minta tipu kulit bohongan mereka kulit bohongan. hati. Dia tahu yang kene. Kok orang semua di dia. Wah, asik ya proyek deui. Kayak barudak laletik. Tipu dewe kuing. Gampang. Aduh, memang rezeki mah teu ka mana nyampeurkeun sorangan. Si Mamaung mau datang aing kabur. Naon barudak. Hayang aka 2 juta. Ya bah sampai kobra. Aing sepatu Jordan. Gampang asal mere duit teh. Sabaraha duitna? Nada 300. Boga lagi 270. Mana tanggung-tanggung amat. Mbah merena alus di dia menyana 270. Maknya. Bisa tuh bah? Hah? Bisa tuh. Bisa dia duitnya. Simpan di dinya. Simpan di dia, Jay. Minta naon bae mana? Geus bah ditenan duitna. Nah, yo, naon. Iya bah MP Cobra. Tenang. Aka 2 juta. Tenang. Terus Sepatu Jordan. Daun tuh bah. Ya, jig baralik ke urang di pikeun nya, tenang. Dagoan we, dagoan. Ieu mah ke aya. Rezeki mah teu ka mana meunang liwat. Kaweng eta geus menang proyek di wae. Ini kaweng. Bisaan rezeki teh. Mana banyak anu aya sih mun apa tadi itu? Naon itu teh rame wah menang proyek di wae si kaweng ye. Yang seberapa nih kaweng duitna? 100. Oh, banyak. 200. Oh, bageningan. Minta urang hayang 50.000 mah hayang beli. Eta mah saeutik atuh 20.000 baso mama hijeng atuh. Tuh na mah. Moal. Bang malikeun rokok di dinya sabatang urang sabatang. Erek urang tapi urang kenya kali kutang kali kameja urang hutang mah boga. Ya, kinit urangnya beli rokok 2 batang. Duit gampang. Halo, kakak capena iki cidigan ka warung. Ini kaweng aing hang nanya ka di dinya. Kunaon giring duit teh paso? Akhirnya ular ke warung. Rokok dan ditampa tingali itu duit mainan. Asa sok ku didinya. Ya baca. Tingali urang era ku tukang warung. Dasar mbah dukun palsu. Mbah dukun palsu barudak lah kadari serangan. Tingali mana tuh? Dari oconan. Cenah aya nama ini Gomar balik atuh payo duit nagen. Cenah. Oh, geningan. Geningan.
Wah, oh bener pan heuh. Ingin ini kaweng. Geus bener mana sukses. Euy. Jangan cen dina. Sukses. Ayo rasa berkan euy, parkop aya nama euy. Tuman euy. Heuh, nipu wae geus nini terobah-robah gitu. Tanya mah. Bisi. Urang teh ayeuna teh bangga Nipu paingan, dukun palsu. Urang rugi loba. Ini bisa nipu. Nipu wae. Atuh nipu nih gitu ah. Pamali nih. Pamali palsu. Dia palsu. Cenah. Untuk Kawin katipu tega-tega. Mau. Tega-tega. Ini kan disampeurkeun nya heuh. Aya kudu teh jadi tetulus semelina teh. Jadi we apalin sarerea. Tah, matakna teh mah kemah urang kudu bisa maca. Kudu bisa maca era. Aya non ieu. Pak Ustad. Ieu teh Pak Ustad. Nipu urang. Itu Pak Ustad lain. Abi teh kerja di dia. Ustad barudak cari sini dia minta katangka saha nu salah. Ayo. Ya, nya kieu ya. Lah. Minta rumuskeun ku Pak Ustad. Entra kana tangka teh musyrik teh. Anu mah kagak barudak. Ini oge sarua Ini mah kan nipu. keur cicing barudak datang. Di banyolan ku sini teh. Barudak hayangnan di bere rokok. Ini Gomar Jamil kita meuli rokok dibaca teh cerita tukang warung teh ieu mah ini Gomar pasu cenah duit nagem duit mainan. Heran ini Gomar teh menikat asa dipeupeku. Nu salah saha coba? Gendong. Ieu nya. Ini salah saya Pak Ustad. Kieu salah ieu teh. Nah, ayeuna nu katipuna teh naon wae ieu teh ya. Abi Pak Ustad rokok setengah. Rokok setengah lulus. Kopi segelas. Terus mana deh tadi cenah aya nu eta rokok. Rokok setengah. Nah. Kedeu. Ayo nama Pak Ustad ya. Puraan besok. Hampuranya. Gitu deh. Hampuranya barudak deh. Sampai hampura. Kan atosnya aya mah nya tos hampuraan. Nah, ayeuna abi eueuh we atuh nya. Ya Ya, seharusnya yung barbarnya ayo nama yung Pak Ustad sing salamet di jalana. Nuhun Pak Ustad. Nuhun. Ya, geus kaluar duit loba ieu teh. Katipu deui, subscriber anger, cenah mangan wae. Nin. Non, mana ngulang wae? Urang teh keur mikir euy. Sakakara Pak Ustad Asep minta rokok. Sapa urang mah Pak Ustad Asep teh tara ngarokok. Puguh orang geus sapamikiran jaba ieu teh ngomong ngasar rada kasar dinya. Heueuh puguh euy. Itu bara euy ayeuna euy. Min. Aya naon man? Hele ayo Ustad Asep. Nah aya di dieu euy. Puguh heueuh. Aduh tadi saha? Lumayan nah, pojok